Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Tini Nurul Aini ti kelas 10 IPS 5. Idi abdi bade ngadongeng anu judulna Entog Emas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida malaratna cicing di hiji saung bubuk anu geus rayong. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran kita ku juragan lurah pikeun ngadirihan sawahna. Ari digawe nama kapake pisan juragan lurah teh. Kusabab injilin sebut pisan kana gawe nanaon oge. Di entogna digencerkeun di buruan lubuk teh. Tara aya hariwangan. Balik di sawah wanci sariak layu mangjulin kacida laparna. Manehna ngadeungeus ka pangiatan. Gusti mun pakalin abdi beunghar. Meureun mun hayang daharan oge bisa. Mangjulin dahar ngan jeung uyah. Geus warungna manehna tuluy ngampihan entok di dalam minggu imah. Isuk-isuk keneh mangjulin kahudangkeun puking kibalan nu aya di juru imah. Penasaran manehna tuluy cahya gurih lapan teh isang beunkeun. Manehna teu nyangka yen cahyan nu kacida serapna teh ti kanang entog. Sing horeng teh si entog eta teh endogan. Endogna endog emas. Mangjulin teh kepededean nyagap endog teh. Manehna kacida bungahna eta endog emas murni. Bisa dijual ieu mah ieu teh sia. Poe kadua kitu deui entogna ngaluarkeun endog emas hiji deui. Kitu saban poe. Kadang entok teh endogan endog emas hiji deui nya puguh mangjulin teh jadi beunghar. Manehna geus boga saosorangan imah, gedong, balong, endog jeung harta liana nu nyucukkeun. Entok teh nyaang ngawar cepi jang mangjulin.